Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya, si bapaknya ada nggak? Teu aya. Mana bu? Nah, tadi ka kebon sugan. Ini kemarin ngambil barang ini udah berapa bulan nih belum bayar, ini masih punya tunggakan. Di mana sekarang? Oh, nah itu di kebon kada tuh orang teh heula. Ya saya tungguin nanti ibu ya. Heeh. Si ayah teh ka mana sih di teangan eueuh wae di kebon sugan. Balaleh sangkieu jalanna. Di mana meuh si ayah teh? Ya tuh anu neangan di imah cenah maneh boga hutang sapeda tuh 500.000. Di imah kenungguan. Segala wae tuh maneh teh segala yang nyokot sapeda gue piluun wae jeung batur. Daripada aing pusing, udah aing ulang-ulang wae, gawe mending aing nyokot sepeda mah boga sepeda aing. Bukan we aing memilih sepedana jeung batur aing anu ajakan gawe daripada aing kieu ngajedog wae di imah aing. Heeh, pan kieu mah pusing we loba nu nagih, loba nu nayakeun ka imah ka urang. Naranyakeun wae, nyakeun we maneh. Nyakeun wae nu nagih mah penting teuing, bejakeun wae aing can gablek gitu kayak mun geus gablek uang dibayaran ulah sieun. Tenang we abang-abang ka aing ge mah teu gablek poe percaya pisan. Nya ka ditu atuh ya sampeurkeun ku maneh. Urang pusing ditatagih wae. Oh, mana kali bejakeun kali itu, balik we kali itu mana kayak aing beureung balik itu, bejakeun. Kang utang sapi tuge, buat ditanyakeun we ka aing kuat percaya pisan komo-komo utang ge. Geus gablek ku aing dibayaran utang boro-boro tibang sepeda 500.000. Pulung ku aing dibeli ku aing teh tukang sepeda. Kuat percaya pisan, goblok banget. Aing teh gerje teh ka aing teh anu memere angka atuh nu 4 angka. Main masang togel aing lah, gerje mah batu geuning teh marasang togel wae ge ngan. Gua menang masang togel sama aing ku aing. Bayar teh ku aing utang teh lah. Bang 500.000 ge aing pusing lah. Bang boga hutang sepeda doang aing kuat aing nagih aing kuat percaya pisan kae. Tas di mana ya tengah rel tuh? Tasnya ngayahna di gitu di kebon anu nagih itu tuh tang sepeda. Bang eta bang kemarin teh urang nyokot sepeda. Di bulan deui urang untuk hutang mani kuat. Percaya teh nagih kuat mani nanyakeun ka majikan ngomong gawe uang di bayaran dah huluna ku bayar dah mun geus. Ieu we bang teh. Ieu pusing ya mun aya nu mere angka mah urang teh nu mere angka. Amang boga angka teh mau angka pasangan ku urang lah. Aya ge angka baheula 1221 teh ya. 1221. Heeh, tuh boga bete nyatu. Tah mere teh kecepak-kecuk sieuna eta kurang pasangan kurang lah. Coba jajal pasangan. Sugane 61. Eta kadieu lah emangnya. Oh, emang. Anu ini teh. Ayo Ditungguan wae tuh tadi. Emangnya ayo ngobrolnya. Tuh Mas, kadang tungguane ayahna ke di jalan kene. Di mana, Bu? Itu di jalan kadang ka dieu. Ada biasa tuh. Ya Pak, ada apa Pak? Ini Bapak kan punya utang udah 3 bulan ini belum bayar. Kapan mau bayar ini? Bapak udah 3 bulan belum bayar, belum setor belum lunasin. Saya juga udah pusing Pak. Bapak nggak percaya amat sama saya Pak. Cuma utang 3 bulan lagi aja sampai nggak percaya sama saya. Kalau saya udah punya Pak, saya bayar. Nanti saya nunggu pasang togel lah kalau saya punya pasang togel jebol pas semua. Pala Bapak juga saya bayar nanti lah. Ya bukan begitu Pak, yang namanya Bapak punya utang. Saya juga malu sama bos saya. Bapak ini kok Bapak ngomongnya malah gitu, malah marah-marah. Harusnya saya yang marah sama Bapak kok malah marah sama saya. Ya udah kalau begitu, saya nanti ngomong lagi sama bos saya. Ya Ibu, si bapaknya ngeyel, saya ngomong sama bos saya dulu. Ibu nanti ini ya Bu. Aing lah, lagi ngerasakan aing. Ini aing masang togel juga rumus aingnya lah. Mah, bawakan buku ka dia coba jeung pulpen lah aing ngarumus lah ngabagas aing dan batur sih masang togel. Bayar ka aing huluna lah kan ieu anu nagih utang. Ya. Bisa banget aing lah. Utang sakit itu utang gede di utang 500.000 sih anjing. Masang naon sih aing tadi nu ada angka aing yeuh. Berliwat cek berliwat tadi aing si amang-amang merakap 1221 ku aing rumus sugannya lah. Tanya aing menang lah. 1221 semoga biasa nyatu ke kos aing kieu mah
pasangan ko ay yang kuan ay mo nang ila tembus ay mo bayaran ko ay ila gas lah nah juga angka ay 12 dua hiji ke Bandung lagi hutang atas juga utang ke majikan masalah mun kas 1000 nyokotan baju aing geus pada hacan bayar utang sakara ge anu hiji juga naon Masang. pasang urang miluan lah urang pusing lagi Ulah segala masang wae leh wae. tadi we dari angka tak kuat nang kita Mana? 12 dua hiji Emang bener Bang, ieu Bang Angka nama urang ro kemari. Nang di mana Di tanggal itu tuh, tanggal seru. gitu nya kan urang yang masak Oh. ini teh punya ke sore urang menang bejan urang Oh, iya, oh. sedikit kurang Oh. pasang Heeh. Pasang mah sabaraha duit? 2.000 mah duit teh Bang bara duit atuh. 10.000 lah Oh, 10.000. Heeh. Heeh. Hanya nyawa ya. Angkat teh kumaha kalau warna cobalah tanyakeun ku aing lah. Gane aing menang tembus aing ku aing bayaran aing beunghar aing lah. Mobil aing bener-bener itu nyen imah aing lihat gede sawah nih. Pak. Kumaha angkat teh? Eleh, Bara keluarna 12.20. anjay. Aing angkat 12 aja 12.20 aing eleh.